Di tengah ramena tempat dahar modern ayeuna, aya hiji tempat nu narik perhatian di kalangan pemuda jeung pacinta kadaharan tradisional, nyaeta Sang Hejo di kawasan Saparua, Bandung, Jawa Barat. Tempat ieu nyajikeun pisang hejo kalayan ciri khas nu beda ti nu biasana. Bisa ditambahan topping es krim kalayan rupa-rupa rasa nu ngeunah jeung nyegerkeun. Kombinasi rasa tradisional jeung modern ieu ngajadikeun Sang Hejo jadi tempat nu keur loba dipikaresep ku sagala umur. Wilujeng sonten pamirsa, di Dieu Simkuring Laudia Sudrajat bade nepangkeun makanan kuliner di Saparua, nyaeta es pisang ijo nu dinamian Sang Hejo. Di dieu bade dilanjutkeun ku rerencangan Simkuring. Abi Tasyanina Raifi, dinten ieu abi bade ngawawancara owner Sang Hejo. Sareng teteh saha? Sareng Teh Mila Febrianti. Nah, ayeuna abi nuju sareng teteh Mila Febrianti. Lanjut we ka pertanyaanana. Ti iraha teteh mulai usaha es pisang ijo ieu? Kurang lebih 1 tahun, baru mau 1 tahun. Nah, ayeuna urang lajang ka pertanyaan anu kadua. Naon anu ngajieun usaha teteh beda tinu lain? Pisang ijo, pisang ijo ice cream. Biasana kan pisang ijo anu original tanpa es krim. Terus ieu si Sang Hejo nganggo topping anu unik, almond, keju. Supados si pisang ijo teh diminati ku anak-anak muda, terus nya lebat ke anak-anak muda gitu. Terus di luhurna nganggo es krim, janten lebih unik oge gitu. Ayeuna lajeng ke pertanyaan anu terakhir, kunaon usaha teteh dinamian Sang Hejo? Dinamian Sang Hejo eta euih deui kanu pertanyaan nu saatosna. Janten si pisang ijo teh henteu terpaku kanu pisang ijo nu tradisionalna, tapi oge teu kaluar oge dinu tradisionalna. Sang Hejo dicandak dinu bahasa Korea gitu. Sang Hejo ciciona nyaeta di putra teteh gitu. Sakitu wae warta anu tiasa Simkuring dugikeun. Nuhun kanu pamirsa anu tos nonton warta abi sareng rerencangan abi.